Sore kieu mah ningali budak sekolah jeung budak kuliah nu baralik mending nagok dina bata. Ampun, kitu tuh salah kita. Ngado nongkrong naluhureun bata kitu si eta mah hayang pupujieun si eta mah. Hayang ngatingali ku batur. Kitu gawena teh ngado nongkrong. Mending ayeuna mah urang titah neangan ucing si Dede kan leungit tuh anu anakna. Urang titah hoream neangan ucing letik mendingan itu nitah si Aa daripada nongkrong naonan kikituan teh. Dia lah kamu teh. Udah lewat tinggali ucingna leungit. Kadieu heula. Kamu mah teu kaopaan nongkrong gitu teh hayang ningali pemandangan nu indah tuh ya kita loba nu balik ibu-ibu nu kerja nu naon kamu sok nganggu wae. Engke ucing mana hayu neangan ucing. Ratu awak teh mulai ucing di imah mah kamu teh. Iya ucing budak teh anu leutik nu anakna teh leungit. Wayahna ku kamu teh angan tinggali budak ngadat hayang ngome ucing. Yeuh moal jauh ucing eta bakal leuwih dina keusik itu moal kamu teh. Moal leungit moal. Kudu kuaon yang ucing aing. Meng. Oh, ucing teh di mananya? Gawean eta mah. Mupeung aya payung jeung rapia. Urang gawean. Urang ame bisa nongkrong deui di hareup, ame bisa ningali budak sakola jeung budak kuliah karek baralik. Urang gawean eta mah. Mumpung aya emeran. Yang kadira ya. Aya naon kamu teh? Geus kapangi ieu ucing geus ieu. Kamu eta naonan eta teh? Ucing dicangcang bisi kabur deui ku aku tali rapia. Kamu diukan heula di dieu. Eta atuh kamu ngapeun atuh ieu teh? Diukan heula sok. Diukan arek meuli rokok jeung kopi. Gohan di dieu. Nya kudu didiukan. Buka we sok. Daek teu nyabakna. Embung. Diukan lah eta arek ka warungna meuli kopi jeung ieu rokok. Entar didiukan sok aneh-aneh wae. Kumaha ucingna ngapeun. Pun ieu salaki geus 10 menit. Teu balik-balik wae. Ngadon dititah nungguan ucing didiukan. Nya kumaha mun teu didiukan kumaha lamun ngacelang da urang teh sieun atuh ku ucing teh. Sakitu ka warung eta si Aus tinggal mentas kot 10 menit can balik keneh wae. Ngadon nongkrong di dieu ieu teh era ku batur. Hantepkeun gawean pamajikanna. Teu nyaho nu dina hanapeun MRT payung butut menang nalian. Ieu hantepunna moal daekeun ngakitukeun. Geus buku ku ucing teh sieun. Pamajikan jeung loba sireum ateul ampun. Sireum ateul di imah. Doraka namunnya bener ya sireum ateul barudak. Tuh, kayak awewe euy Awewe euy. Pun ieu tingali ngadon tereh magrib. Ngadon digemrong laleur tuh. Kamana atuh nya salah kita? Alah ieu meuni keselnya mana salah kita rek meuli rokok menikot saabad kakak tereh. Ieu deui adan magrib bari deui ucing teh. Meng. Teu eok-eok kan di tadi teh ucing teh deui. Nyaan ieu mah ucing lain ieu teh. Awas. Meng. Astagfirullahalazim, tita tadi orang nungguan payung butut. Ampun si Oon nya, teu sopan ka pamajikan teh jailna moal aya ampun. Dasar boga lalaki teh unek setengah ka pamajikan teh jail teuing. Nah hanya urang ditanggo nongkrong luhureun ember teh tadi. Awas geura mun balik ka dieu. Tuh mannya